Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Alhamdulillah Mang dina kaayaan sehat atau mugi wae mitra dangu ge sami pada sehatna. Mitra urang neraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna nu katunda carios kalayan judul Samagaha di Cempala karangan Ki Leksa. Urang teraskeun deui hanca nu katuna. Upami teu lepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka kuda maju lalaunan. Di jero kota mah ditungtun keneh. Dibawa ke alun-alun mariksa heula barisan anu hempak aya rebuna. Sageus rengse mariksa barisan reg kuda teh eureun Kanjeng Raja Biantara. Kadenge sorana nepi ka tukang oge. Pami teh lepat dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Heh, kayang warga negeri Cempala, kaulah bunga liwat saking sabab tetela andika sakabeh bela satia ka kaulah oge ka Cempala nganyung harti tetep satia ka Raden Anom Jakalara. Dahayeuna prak temongkeun kasatiaan andika, baktikeun jiwa raga tanaga harta jeung pikiran pikeun katengtreman nagri Cempala nu danget kiwari dikotoran ku si kala hideung jeung kala biru saudara-saudara. Hayu urang babarengan jeung kaula, urang numpas si Durjana, urang nangkep jalma jahat nu ngaganggu kana keamanan jeung katentreman nagara urang. Cadu mundur pantrang mulang, mun tekad tacan laksana. Mending ajur tutumuran, jeung tibatan kudu serah bongkokan. Bae di medan perang, bari ngabela nagara, ngabela agama, ngabela ajen diri, baris dicatat dina sajarah, ditulis ku Mang Si Mas, kabaca ku sakumna anak incu anu gumelar di nagri Cempala. Hayu urang babarengan jeung kaula. Kitu saur Kanjeng Raja bari tuluy ngacungkeun pedangna. Ger atuh wadia balad teh surak meni ngaguruh asa kainit. Surakna amala-amalan awor jeung sorat tarompet oge tamur. Jelegur sora Maryam sakali. Legedet barisan pangheulana maju. Marawa umul-umul jeung bandera warna-warni. Geus kitu ditema ku Kanjeng Raja nu tunggang kuda digoneng ku dua patih anu anyar di istrenan. Leut pasukan pangawal karaton, pakeanana panghadena hurung herang ting buru-bui katojo ku panonpoe. Geus kitu kakara ditema ku pasukan prajurit nu bakal jadi tawur di medan perang, nu bakal pangheulana maju ngaburak-barik pertahanan musuh. Ger surak mani eak-eakan nu keprok nu ting saruit nu gugupai, awor jeung nu ting garero mileuleyankeun ka dulur-dulurna nu harita ngajajar di sisi jalan. Leut pasukan kuda, leut pasukan tumak, pasukan pedang jeung pasukan gada, kabeh prajurit sukan-sukan galumira saurang ge teu aya anu mikirkeun pipaeheun. Da boga rasa
yen musuhna saeutik pila kadar ge nagara leutik nu ngadeg di jero nagri Cempala. Kebat lampahna anu miang ka medan perang ngalut ngeungkeuy ngabanalut ngemat-ngemat nyatang pinang ka dia sireum dina batu. Sapanjang jalan kenangan sapanjang jalan turun ayuh-ayuhan susurakan eak-eakan cirining bunga jeung gede hate sumanget terus ngagedur buleud hate girig pikir seja bebela ka nagri Cempala. Teu kacatur di jalan urang kocapkeun bae geus tepi ka tapal wates. Nyatana tapal wates nagara Libung Manuk. Reg pasukan Cempala teh eureun. Kanjeng Raja nimalan ka Patih Sarja jeung Mursila pikeun ngatur siasat ngabagi tugas sangkan perang pinanggih jeung kaunggulan. Nya harita Ki Sarja jeung Ki Mursila badami putusanana Liwung Manuk rek dikepung wakul buaya mangap moal dibere lolong kerang pikeun lolos. Teu ngalobakeun catur harita keneh pasukan meulah jadi dua, sabarisan ka Kenca sabarisan ka Katuhu. Nu engkena baris tepung gelang di wates nagara Liwung Manuk pangkalerna. Ngan ayeuna mah pasukan teh teu surak. Nu kadenge ukur sora dampal suku jeung ting paletokna dahan garing nu katincak. Sedengkeun Kanjeng Raja jeung dua patih dikawal ku pasukan pangawal karaton milih tempat anu lega nu sakira bakal jadi pakalangan perang tanding di mana kala hideung jeung kala biru geus bijil tina sayangna. Heuleut sawatara waktu aya nu ngahiung di Jomantara. Patih Sarja tangah anabreh Jamparing anu make hatong dibaneraan ku banera beureum hiji tangara ti pasukan anu keur ngepung nagara yen geus tepung gelang di hiji tempat. Ki Sarja bungah ngan Gusti pasukan parantos tepung gelang hartosna ieu nagara parantos katingker margi dikepung wakul buaya mangap taya lolong kerang kang lolos. Kaulang mah percaya ka anji ka baji prak jalankeun sing hade-hade kumaha we carana. Pokona Liwung Manuk kudu karebut deui yeuh atuh ulon-ulon pangacauna cenah bijil terus tewak. Dawuh timalan Nadawidi bade ngawitan lebet ka jero nagara bade naluk-nalukeun tentara musuh. Bral di anjung panjunga ngan omat mun aya naon-naon buru-buru bejaan kaula. Cedok atuh Ki Sarja teh nyemah terus mingpin pasukan ngasruk ka jero nagara rek ngabersihkeun pakampungan tina pangaruh kala hideung. Guk-gok tepung jeung prajurit kala biru tapi teu kungsi aya kajadian tarung da geus meunang mamatahan. Atuh tungtung nama kalah ngahiji bareng jeung balad patih maju ka jero nagara. Ti unggal tempat diasruk rahayat di bejaan yen bakal kajadian perang tapi teu kudu gugup perang moal campuh sabab prajurit anu keuna ku cengkraman kala hideung nungtutan ngahiji jeung balad Ki Sarja. Dina waktu anu sarua mangsar panjeng kuwu Bagus Ria malah mah kuwu soran ge aya di dinya ditambah ku para penggawa nagara sejena kumpul di Paseban ngabadamikeun cara-cara ngabagi pakarang hasil pagawean Aki Walangi nu digawe beurang beuting.
Kerbadami kitu torojol aya nu datang lempang rusuh bari haruhahaneho kesang nangucur berak-deku cedoknya mah tapi teu ngomong kalah ngahuleng. Aya naon bangun rusuh kunaon buat gituan cek Kuwu Bagus Ria nanya ka eta jalma nu sejen colohok mencerong. Nun Gusti unjuk uninga nagara Liwung Manuk parantos dikepung ribuan prajurit musuh ngangsek ka lebet pakampungan gitu Nun. Cek eta jalma horeng laporan ti ditu nama ka Kuwu Bagus Ria. Baru kaya prajurit eta dipariksa adawan teu balad saha nu datang teh balad Baraja Geni atawa balad Raden Jakabumi. Cek Kuwu bangun rewas sok sieun pasukan Baraja Geni datang narajang males pati ka Liwung Manuk. Teu terang Gusti nanging upami nilikana angguanana mah pasti prajurit cempala margi garinding saragem sarta kalintang seueurna. Kumari geus kieu Mang Sarpan nagara diserang musuh tah cenah. Cek Kuwu Bagus Ria ka Mang Sarpan. Teu kedah susah lah kerahkeun sadayana prajurit sina maju nanging ulah sina perang. Anggur sina ngahiji ngan kudu sidik heula pasukan cempala atawa sanes. Gewe atuh ayeuna mah sok takol kohkol tanda bahaya. Sakabeh prajurit sina bijil sina sadia pakarang perang. Sina harideng sorangan da geus meunang mamatahan ieu apaan. Cek Kuwu Bagus Ria nyokot putusan. Atuh terus ngutus duaan pikeun nakol-kohkol tanda bahaya. Teu kungsi lila kadenge sorak kohkol patemalan. Ngageder sabubuana malah nu aya di karaton Kalahideung gerikat ngajewang panakol kohkol tuluy ditihtirkeun. Harita Kalahideung jeung Kalabiru keur senang-senang. Dariuk dibaturan ku mojang-mojang anu gareulis kadaharan bayatak sagala aya. Ngagebeg duanana ge reuwas. Baji aya naon eta? Ceuk Kalahideung. Duh Ka Gusti. Sabias ulah geumbeur lah. Keun gua abdi urang pariksan aya naon eta teh? Ini ribut kieu. Kalabiru satengah luncat terus keluar ti karaton. Barang keluar leut aya nu datang. Mana horeng Kuwu Bagus Ria, Kuwu soran Mang Sarpan jeung Ponggawa sejena rek ngahadap ka raja laporan ngeunaan nagara. Atuh teu kungsi ka jero narangtung diburuan ukur nyemah bari nangtung ka Patih Kalabiru. Sarpan, aya naon ieu? Nak kumawani nakol kohkol nakol tanda bahaya. Aya naon misalnya? Ceuk Kalabiru rada benu. Sabab cek pikirna nagara teh aman. Teu kudu nakolan kohkol. Nun Gusti, unjuk uninga nagara dikepung musuh. Estu teu aya lolongkrang pisan Gusti. Baru kaya musuh. Musuh di mana? Anak buah si Baraja Geni ada walain. Kalabiru reuwas. Lantaran teu disangka-sangka piraku aya nu wani nyerang kadinya. Bro, Ka Gusti teu terang. Sumun teu terang ti mana-mana nangan anu kantenan mah nagara Liwung Manuk teh tos dikepung wakul buaya mangap. Teu ayeuna sumangga kedah kumaha teh. Abdi sadaya ngantos timalan ti Gusti. Hulang Kalabiru ngahulang bingung. Nah kudu kumaha ari geus kieu. Pangna bingung teh prajurit can sayagi. Utamana pakarangna can lengkep. Sabab dijieunnan keneh ku Aki Walangi. Ari ayeuna musuhna kalah geus datang nganten. Teu beunang diengke-engke. Pada engke lamun geus angeus atuh daratang teh. Kitu cek pikirna. Saenggeus mikir rada lila.
Akhirna Kalabiru asup deui ka karaton. Kasampak teh kalah hideung keur ngabaheuhai. Anger we cara tadi bangun anu taya kasieun. Brek Kalabiru deku cedok nyemah sakumaha umumna kana jadi raja. Hihi, aya naon Nyai Baji? Mun geus teh awan anu kapi ujug ieu. Rupina takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Palebah dia mah yakin pisan yen manusia mangan ukur ngabogaan rancana. Dan nunangtukeun mah aya deui nyatana nu maha kawasa. Aduh. Ceuk Kalabiru dadak sakala manehna jadi sadar kana kalemahan dirina. Ngaku kana ayana nu maha kawasa. Nah, make ngomong gitu ya Ji. Aya naon ieu teh? Kakang mah banget teu ngarti ya Ji. Nanya ditakeun naon eta teh ya Ji? Nagara dikepung musuh. Mangkaning prajurit urang teu acan sayagi. Sanaos jalmina seueur. Nanging pakarangna teu acan lengkep tak kumargi kitu nyangakeun ka kersa gamparan. Naha kedah kumaha? Iya, kujan gitu. Nah, make kudu bingung. Atunya papa gue musuh menaun hesena. Kerageun sakabeh prajurit bijilkeun kabeh sina maju ka medan perang. Mun perlu urang sadaya kudu bijil. Nah, urang babarengan jeung kaula. Jika geus tepi kana waktuna. Pedang siluman kudu dikaluarkeun euy. Ceuk raja kalah hideung bari tuluy ngagilirkeun pedang siluman anu salawasna tarapa jauh sare oge dituna gigireun. Dawuh timalan, sumangga Gusti. Cedok Kalabiru nyemah terus kaluar ti karaton. Kasampak temang sarpan jeung kanca-kancana araya keneh diburuan. Nungguan parentah raja. Jen Kalabiru teh nangtung. Ret ka kenca, ret ka katuhu diburuan loba jelema. Teu kanyahoan datangna teh. Ngong Kalabiru biantara. Para ponggawa sakabeh. Kaula menang parentah di Kanjeng Raja. Demi ngajaga keamanan jeung katentreman di negara Liwung Manuk. Musuh nu kumawani datang kudu ditumbas. Tagulandaran kitu gerak kerahkeun sakabeh kakuatan anu aya. Bawa pakarang sabogana-sabogana. Hayu urang babarengan mapaglawan nempuh musuh. Pek temongkeun sabogana-sabogana. Temongkeun kasatiaan ka Kanjeng Raja kalah hideung. Cing saha anu soson-soson dina bebela ka nagara moal rugi. Sabab bakal dibere hadiah, bakal ditaekeun pangkat, dibere gaji anu cukup, dibere segala rupa anu dibutuhkeun. Asal digawena soson-soson. Ya gitu. Ceuk Patih Kalabiru sumanget naker dina nyaritana teh. Bari jeung pepeta sagala panona semu galak rutret kaditu kadieu utamana ka para prajurit anu geus ngagimung di dinya. Ojeg sumangga Gusti ngiringan wae abdi mah. Ceuk Mang Sarpan bari nyembah. Geus sejen ge kitu ngajawabna teh netelakeun. Yen rek nurut kana parentah ti Kanjeng Raja. Geus kitu mah buriak buyar terus burber ngumpulkeun wadia balad. Para prajurit dikeprik dikumpulkeun di hiji tempat anu lega brul ti kidul, bral ti wetan, bring ti hilir, jol ti kulon. Ngalut maning ngabring marawa pakarang sabogana. Teh kumisi lila geus ngagulung wadia balad pagelak-gelak bakat kuloba aduh. Sarerea siap pikeun narima parentah ti kalah hideung jeung Kalabiru. Keur kitu
kalah hideung keluar ti karaton. Make pakaian perang sirahna dibengker nyoren pedang siruman nu jadi gunung panangeuhanana. Kalah hideung ngareret ka Kalabiru anu geus sagedang dan pakaian kaprajuritan. Hihi, kumaha ieu baji? Geus saya ge. Parantos Gusti, kantun nampi dawuhan gambaran. Nam bajukeun prajurit. Kaula mah nuturkeun panuri we lah. Ngan saya gikeun kuda we jeung pangawalna. Kuda parantos sayogi. Kantun nganggo wae. Oh, gaduh ari kitu mah. Aduh, wayahna we, wing mah raja. Numpak kuda. Marane mah kabeh lempang. Cek kalah hideung. Dasar. Rajana ieu mah. Rajana nahaun mitra. Jurut Kanjeng Raja kalah hideung lungsur ti karaton. Jawal prajurit nungtun kuda kalacat Raja kalah hideung kana kuda dikawal ku pasukan khusus pakarangna samakta taya anu lemor. Geus kitu Kalabiru marentahkeun ka para prajurit supaya maju ti heula pikeun nempuh musuh mapag lawan. Bring sararea init manisah ngaguruh ngalegedeut muru ka tapal wates nagara. Nu pangheulana teh pasukan nu dipingpin ku Kuwu Bagus Ria mapag musuh nu aya kuloneun lemur. Atuh kawetana dikokojoan ku Ponggawa, kakidulna ku Mang Sarpan, kakalerna mah ku Kuwu Soran. Barang keur jongjon lempang gero aya sora bedas naker tapi teu kaciri nu ngomongna mah. Ting ti mana? Para prajurit Lewung Manuk, ulah saralah pilih. Mun andika hayang salamat, hayang panjang umur, hayang senang hati tiis pikir, montong asa-asa acungkeun leungeun, atawa kelebetkeun bandera bodas, ciri yen maraneh talu ka kami. Lamun teu talu kula samad kaniaya, ku kaula bakal dicacar bolang moal aya hampura. Sing saha nu satia keneh ka Raden Jakalara, hiap geuwat ka dieu ngahiji jeung kami. Temongkeun kanu sok ngaruksak teh, temongkeun kanu sok ngacokeun yen urang wani ngalawan. Kitu cek eta sora kadenge ku para prajurit Liwung Manuk atuh sararea ge ting rarenyag. Keur mah eukeur loba kasieun karempan dawani maju teh teu dibarengan ku sumanget, tapi dijajabkeun ku rasa keueung sieun disiksa ku Kalabiru jeung kalah hideung. Barang ngadenge bewara kitu atuh recok silitanya jeung baturna nah rek milih talu ka musuh atawa rek tetep ngabela kalah hideung. Hasilna tetela sahate masing-masing harayang ngahiji deui jeung dulurna bela satia ka Raden Jakalara. Ger surak terus lalumpat muru kanu ngepung bari ngacungkeun leungeun. Malah aya nu ngalaan baju dipake banera digagangan ku Gagang Tumak. Raden Jakalara, Raden Jakalara, Raden Jakalara, meuni campuh. Meuni reang maranehna tetela mika cinta keneh ka Raden Jakalara. Perlumpatan paheula-heula hayang buru-buru campur jeung pasukan ti Cempala. Baranggok ditodong ku Seuseukeun Tumak, dikeceng ku Jamparing anu karinarik tali gonewana. Gero hulu balang ngagorowok nanya kanu ngabring daratang. Hop hop hop, kaula rek nanya, milih perang atawana milih ngahiji jeung kami? Hayo jawab. Itu pok-pokanana.
taluk cenah taluk milih ngahiji jeung Aranyun. Kaula lain prajurit kalah hidung. Kaula mah lain tentara tapi kaula mah rahayat. Anu dipaksa kudu jadi tentara ku kalah hidung. Kitu jawab tentara Liwung Manuk. Tinggal ro ngebrehkeun eusi hatena. Atuh geus puguh kitu mah nu datang teh teu dikukumaha. Malah digupayan dihiap-hiap dipapag dibageakeun antukna breng lalumpatan deui ari gop-gupgap sasalaman malah aya nu silih rangkul. Rahayat Liwung Manuk bunga asa leupas tina cengkraman kalah hidung jeung kalah biru nu dipikasieun ku maranehna. Ger surak ayeuh-ayeuhan teu kungsi aya perang campuh sabab teu kajadian perang. Aya ge nu bunga silih tamplokeun ka sono. Kajadian kitu teh rata sakurilingna tentara Liwung Manuk henteu ujug-ujug ditarajang diajak perang, tapi ditanya ku hulu balangna. Jawabanana sarua sabab sanyana mah geus lila hayang aya nu mapageun, hayang aya nu ngajait tina junggrang kakeueung, kasieun jeung katunggaraan. Dirajaan ku kalah hidung teh teu ngeunah, bosen ku pamenta jeung panitah, bari jeung teu aya keadilan, teu aya kawijaksanaan. Ger atuh surak ti unggal madab. Prajurit Cempala beuki kanel lantaran ngahiji jeung tentara pribumi. Puguh we matak bungah ka sararea lantaran teu kudu cape perang. Moal aya korban jiwa. Kaayaan kitu teh sabagian geus kasaksi ku Raden Jakabumi. Nya puguh anjeunna oge bungaheun pisan. Paroman marahmai sarta muji syukur ka Allah nu Maha Murah, malah mah miharep muga-muga kalah hidung jeung kalah biru ulah bedang hatena. Sing leuleus sarta sing sadar daek serah bongkokan. Moal dikukumaha moal dihukum, tapi rek diajak babarengan ngolah nagara, ngahayeuh dayeuh ngawujudkeun pangwangunan. Alhamdulillah aya berkah geuning prajurit Liwung Manuk langsung ngahiji kawas tepung jeung dulurna yeuh. Ceuk sarja manehna ngabudalkeun kabungahna. Nya muga-muga we sakabehna bareng ngahiji ulah kapangaruhan ku kalah hidung jeung kalah biru. Tema laki Mursila sarua ngarasa bunga. Paman Pati, coba pariksa kanu sejen. Nah sarua kawas di dieu, kaulah hayang geura ngadenge beja hade, kaulah bunga munnya taya anu perang supaya ulah loba korban jiwa ye. Saur Raden Jakabumi marentahkeun ka patih pikeun maluruh ka unggal madab ka sabudeureun nagara Liwung Manuk anu keur dikepung. Tabu timalan sumangga Gusti. Harita keneh kisarja nimalan kadua ponggawa saurang jalan kulon sarta nu saurang deui jalan wetan. Engke bakal tepung di hiji tempat dangurilingan nagara. Tugasna nitenan kaayaan di unggal tempat nah aya perang atawa eueuh. Padan poe beuki luhur nu surak ayeuh-ayeuhan tapi beda jeung surak anu perang. Da ieu mah ngagambarkeun anu keur bunga. Teu kadenge nu ngaguak eueuh pakarang anu bentrok, malah aya nu kakawihan ngabudalkeun rasa kabunga. Angin leutik ngahiliwir jajab dua ponggawa anu tumpak kuda ngurilingan nagara sapanjang jalan kasaksen yen teu aya anu perang, tapi aya ge nu silih bageakeun
Siri papa ku kabungahan gup-gep sasalaman mata gregreg matak bagja. Bagja tabal gede sirik rakyat mah teu hayangan barontak. Da mah pasti aya anu ngadalikeunana ye. Cik naha saha sanyana si Kalahideung jeung si Kalabiru teh nya. Cek Ponggawa nu diutus ku Kipati. Akhirna gok tepung di hiji tempat. Didinya teh rame para prajurit nu silih bageakeun, malah aya anu keur ngobrol silih tanya nyaritakeun kaayaan nagara. Ponggawa nu dua silih unggeukan terus ngaracungkeun jempolna. Ayo balik urang lapor ka Kanjeng Raja. Cekna saurang ada terus nagarkeun kuda babarengan muru deui ka hiji tempat anu dianggo pangreureuhan ku Kanjeng Raja. Teka catur di jalana geus anyog juru turun tina kuda, langsung lapor ka Patih Sarja. Non Gusti aya hibar pangdoa, teu aya pikahariwangeun sabudeureun nagara aman. Para prajurit Cempala teu bentrok sareng prajurit ti Liwung Manuk, margi sadayana oge satia keneh ka Raden Anom Jakalara. Kitu laporan ti Ponggawa nu diutus tea. Nya syukur bagja kumanjangan atuh. Kaula bungah ngadenge kitu mah. Geus ayeuna mah balik deui ka pasukan. Keun urang unyukeun ka Kanjeng Raja. Pasti anjeunna oge bingaheun. Ceuk Ki Sarja terus lapor ka Kanjeng Raja. Nyawe Raden Jakabumi marah mai bunga. Manahna guligah sabab rakyat nagri Cempala salamet tina bahaya perang. Mun kitu caranya ayeuna mah siagakeun para Ponggawa petingan. Para prajurit kahot nu geus loba pangalamanana. Urang nangkep ulon-ulon pangacauna. Temongkeun yen urang ayeuna teu sieun. Nu perlu ditangkep mah daya deui iwati si Kalahideung jeung Kalabiru dah. Semua naras pisan Gusti. Rak laksanakeun. Tewak si Kalahideung jeung Kalabiru. Jangan di mana nyumputna. Bisi nepi ka Suriah, teangan ka Suriah. Ulah nepi ka lolos. Bisi ngaruksak ka desa sejen, mangaruhan ka urang dieu. Sok temongkeun urang sararea kudu boga kawani. Teu sieun kitu. Dawuh timalan. Sumangga Gusti. Cedok Ki Sarja nyemah tuluy init rek neangan Kalahideung jeung Kalabiru. Cag urang tuna heula. Nah kitu cenah Indra. Ayeuna mah urang gorowokeun we lah. Teu sieun lah gitu ku teroris teh. Alah wahara jadi menggol gadinya ye. Nya eta kita intermezzo we lah. Urang teraskeun. Harita teh Kalahideung jeung Kalabiru laleumpang kalayan tenang. Diiring ku pangawal petingan anu geus boga baju saragem. Geus lengkep pakarangna. Kalahideung ngarasa heran lantaran ngadenge anu surak ti sakuriling bungking. Surakna surak bunga surak atoh. Lain surak anu keur perang. Sada teu aya sora pakarang malah mah. Yai, wajih, coba edelenge deui. Suara naon ari nu kitu nah perang dia betu susurakan kawas nu rarajo ngadu bagong euy. Uyah-uyahan. Ceuk Kalahideung bari jongjon dina tongong kuda. Rupina surak wadia balad anu bunga. Dumeh musuhna kalabur. Atawa musuh bubar kadaburan. Beda gadengena yai. Yang beda karasan jika weuh perang. Ayo urang udag ka kidul. Kaula mah jadi penasaran ye. Ceuk Kalahideung bari terus ngenyedkeun kudana
bareng-beng kuda lumpat tarik dituturkan ke kuda kala biru. Malah para pangawal maka paksa lumpat sabab laleumpang ari pangawal mah teu kana kuda terus nyemprung go kapalataran anu lega iuh ku tangkal buah jeung tangkal kalapa dihanapna kanel ku jukut pait hawana seger manukna baleger meni recet patemalan reg kalah hideung eureun luak liuk nenyewan kasabudereun alam didinya torojol kala biru sarua raratere tekung sirila ting kurusuk pasukan pangawal ngaharegak bakat ku cape sabab lumpat kudu nandingan lumpatna kuda kabeh leuut daet kesang. Yai Baji coba itu digali anu perang teh ngagulung gitu jeung nisa anu tumpak kuda jiga gegedugna tuh cek kalah hideung bari nunjuk kabeh kidul sing horeng tempatna Raden Jakabumi jeung para ponggawa. Aduh cilaka Gusti cek kalah biru kacida kagetna. Nah aya naon Yai Baji kalah hideung heran tuh anu tumakna Bandera Koneng eta teh pasukan Liwung Manuk prajurit nu satia kagambar tapi aneh nah pagalo jeung pasukan musuh palang siang ieu teu kebat kala biru ngomongna teh hatena ngadadak seber jajantungna ratug leungit kapercayaan kana dirina. Hoi, bila aku apan menang nyumpah. Kalah hideung teu percayaeun. Dumegeus nyumpah para prajurit nu geus kedal janji yen rek satia ka kalah hideung. Sumpah dina bibir. Ngan kadenge kecapna wungkul eusi hatena mah teu kadara. Kurang ajar. Anak itu mah kabeh kudu dibabad. Tenang Baji, tenang. Coba pajukeun pasukan pangawal. Sok kabeh barengkeun geun bae ka ulama jadi kawal oge. Semangat Gusti. Kala biru mali ka pasukan pangawal nu samakta pakarangna. Lengkep sagala aya. Tumakna, pedangna, gada, jambaring jeung keris. Kala biru ngomong tanes rada kacampuran jeung amarah. Para pangawal anu sadia. Deuleu kumarane. Prajurit Liwung Manuk nu geus ngucapkeun sumpah satia. Tedela jalir janji ingkar dina sumpahna. Kala bilu ka musuh ngahiji jeung jelema edan. Ta ayeuna marane sakabeh pangawal anu satia. Prajurit petingan anu leuwih kuat leuwih gagah kudu bisa nembokeun kasatiaan ka Kanjeng Raja. Hayo maju tumbas musuh anu naklek di tapal wates. Cacar bolang mondong aya anu disesakeun. Hayo maju. Ceuk kala biru bari ngacungkeun pereupna. Berak prajurit sikap sirah dangah nemongkeun kasatiaan ka kalah hideung. Geus kitu hulu balangna mere isyarat pikeun mihang ka medan perang. Breng lalumpatan kabeh teu aya anu tinggalin. Atuh kariduaan di dinya teh kalah hideung jeung papatihna. Mangsar pan teu aya di dinya. Kubu Soran jeung kubu Bagus Ria kabeh geus pagalo jeung balad Cempala. Nyapuguh kalah hideung jeung kalah biru cuang cieung kadiduaan sarta pangharepanana ngan gumantung ka pasukan pangawal nu ayeuna karek maju. Cobi urang Bandungan kumaha ketakna pasukan pangawal urang? Ya moga-moga bener ya sadia we ulah kawas prajurit anu sejena euy. Ceuk kalah hideung bari mencerong ka pasukan pangawal anu rabeng lalumpatan
ngapaglawan rek nempuh musuh. Cager harta mitra hanya kabujeng neng hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.